Banglus lampahipun ieu Prabu Batara Kresna lumampah ngajugjug negara Amarta nepangan Pandawa memang aya anu bade disawalakeun ngeunaan dawala parantos nyebar bade ngagugat ka sawarga. Tuna lampah eta kacarios ieu Astra Jingga anu diutus ku Semar Badranaya milarian dawala dina tengah wengi jemplang-jempling margi aya wartosna dawala teh sok aya di satengahing leuweung nyaeta nuju Mujasmedi sasat pikeun ngagugat ka sawarga nyuhunkeun jalan kedah kumaha carana. Lalu mampah ya Astra Jingga yang kulan dasar si dawala nyapekeun sararea mawa karep sorangan deuleu aing duh tengah puting kieu teu hees teu beunang dicaram pisan eta rek ngagugat cenah ka sawarga eta ku wani pisan eta wanian kitu Kang padahal ulah make jeung gugat-gugatan hujat-hujatan anu aya we pikiran di dieu di lemur saena mah kitu we nya kahayang dewek mah heueuh da ieu teh sasatna bakal ngaresahkeun ka sararea nya muhun ka sadayana komo dina zaman kiwari mah wah mata Kang jelema heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh garagap teu aya mah saha nu rek mang meunangkeun laras zaman kiwari mah lamun dek make pengacara di mana somohon yang kudu kumaha mayarna tenan we matak lebah dieu si dawala dina waktu ayeuna rek ngagugat dek melange nu aya ngaran-ngaran dulur buruk-buruk papan jati urang teu da puguh hade goreng ge jeung dulur nya muhun atuh Akang sadarek mangkaning dewek teh cuul kana kawajiban keur ngadidik di pondok pasantren Al Bayyinah Akang teh geuning eta di babakan Somai Wijaya dewek teh jadi ustad kieu ge ada aya kitu nuhun Kang alah nuhun biasa ngajar alif-alifan deh dana kitu Kang keur ngawarah ilmu tajwid dewek teh ondok aya kitu biasa we beh dituna mah dulur-dulur dewek lanceuk-lanceuk dewek ustad-ustad mohon nyaeta ngawarah ieu syaraf nahu mantek bayan maani anak diajar pan kan nu 12 pan teh we mohon diajarkeun ku dewek sae kitu Kang jadi abdi ge pangdidikan deui Kang nya Kabadara kapirara ya bari hiburan euy sae Kang nya lihat kitu Dadatay nasib negeri dunungan prihatin tawagri rahaya tes tungageri pajarasa dinya nyeri sarno pahiri-hiri seranu balawiri seranu nyiliwuri mopohokeun jati diri pacuan kadulur-dulur dunungan ulah sapucuk tak kabur anggur ku
ngatur tanpa bukur sing ala kursi jaluju tabah nandangan musibah tong garwah tong maruda tong milampah nu diponda bisi akhirna katulasan kan genah tumanina kedah silih pikanya wening kadi heamang tong kartina tujuan empuk kuasa uyunan ngawangun sadilungan disarangan kasabaran karidoan kaikhlasan tong kalider paniatan langgeng manteng ka pangeran jadi mangsa sayang sasawuyunan sok nunutun Raja Wisuma harap Aisyah kira-kira terarido mengisi jempe sekalian dan lu diteangan ku dewek mati mimiti lahir nepi ka ayeuna teh lintang ti ridho Allah sabab lamun ieu rombongan dicicingan ku jalma-jalma nu marunapik bahaya sabab dewek anu bakal menang tegoranana seolah-olah imam dewek teh si laing makmum matak dewek bakal menang teguran anu leuwih berat lamun teu bisa mawa makmumna kana jalan anu bener nu lempeng nu karasa ku dewek dina ngiga bieu dikeplos-keplos asanya jak logak bari padahal teu saeutik ieu di pondok pasantren teh para santri anu bisa jaipongan jeung anu ngartos kana seni matak dewek bieu barang dikeploskeun teh pada nyeungsirikeun berarti anu ningaeun kana seni sabab ari seni teh ulina jeung rasa seukeut rasa mah taroskeun ka Abah Didi laras kitu Bah laras ramah kitu sabab rasa teh ngawakilan ti sarerea laras nu matak sakira-kira patongong-tongong keneh geus jempe mending jempling matak posisi genah-genah jempling mah puguhnya ka kitu mah teu mah dengean nah aja banyol lamun dek banyol intern jeung aing
Ini kan di depan publik loh. Ente harus ngerti, apalagi sekarang direlay ini oleh Radio Antares Garut. Para pendengar melohok kemudian kinaon cenah mun kenang tadi keplos-keplos. Atuh pirak itu hampura we, pirak itu we. Hampura we pirak itu mah itu tuluyan. Hampura nyeta ulah dume hampura benang dipentat der kasalahan dijeunjeun. Cinga wujud dina sagarupa oge. Tuh tingali baheula Rasul Allah kagungan sahabat teh opat anu opat eta sahabat teh kabeh beda pahamna nepi ka diwujudkeun ayeuna dina rasa manusia gara pek pikir ku si lain dina wujud manusia bisi teu percaya ka Rasul jeung ka para sahabat baheula bukti dina wujud urang nu matak ngaji mah ulah keluar tina dirina sok sasar hirupna ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gara raketan nu deukeut gara deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gara prak gara pangihan cirina satangtung diri malahan dinas deui keterangan ngabejaan mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi hirupna teh teu umaku teu umaing jeung teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna salilana seren sumeren ngawakafkeun diri ka pangeran. Oh gitu teman teh nya sahabat anu opat dina wujud urang gara pek contona bisi teu percaya kana Quran jeung hadis bisi teu percaya ka sahabat baheula bisi teu percaya ka Rasul aya dina diri urang contona nu opat sahabat beda pahamna contona panon ceuli irung jeung sungut da beda kabeh pahamna cirina nangka asak cirina asak teh ceuk panon koneng da ceuk ceuli mah lain koneng cirina asak mah gageblug gadenge ceuk irung lain ngageblug tapi cirina asak mah seungit ceuk sungut lain seungit asak mah amis suga nyerang etap panon kana ceuli dan teu nu meh beda pahamna nyerang ieu panon kana ceuli mas oh ieu panon nyerang kana ceuli mawa pasukan Cileuh henteu beda paham tapi bebarengan terus suga nyerang eta irung kana panon dumeh beda pahamna dar irung nyerang kana panon mawa pasukan korong kan kejadian nya Kang eta teu nya dan teu nya panon ceuli irung jeung sungut kabeh beda pahamna wujudkeun weh dina rasa ngaletah ceuk rasa nepi ka kabeh panon ceuli irung sungut jempe tah sanggeusna dirasakeun eta nangka teh dihakan ku dihakanna eta nangka jadi kakuatan kana panon kana ceuli kana irung jeung sungut jadi we ngawujud nya bijieuna teh silaing deui hapan silaing teh teh kahakanan teh kabeh nangka sampe pare jeung sajabatna digulungkeun dina rasa bijieun deui sira lain make perantaraan inung bapa dalamun inung bapa urang teu barang hakan mah moal jadi sia moal mohon laras Kang mohon
ya tuh jadi sungsum jadi balung jadi bagal pengawasa teh gitu inung bapak teniat panjieun urang nya gitu prosesna kun payakun teh bisi teh apa